warung di tengah sawah jauh kemana-mana emang aya nu meulina gitu. Halo, assalamualaikum. Yang namanya usaha sudah ada takarannya, sudah ada porsinya masing-masing. Ena ruko ngajajar belum tentu nu meulina rame. Ena posisi jauh di mana-mana belum tentu tiiseun. Datangnya pembeli sudah Allah atur. Nah, di video kemarin ada yang tanya, ya Teh Imas kan rumahnya deket sawah. Seueur meureun jaramina abi peryogi. Ari Sugante peryogina saalit we nya eta si jarami teh biasana di lembur abi mah jarami ketan kangge lalanong ubar panas demam. Ari pek mah sanes kangge lalanong jarami teh hoyong jarami biasa kangge pakan sapi peryogina ge seueur. Dan kebetulan di sekeliling rumah aku eta teh entos disamut entos tebar sakedap deui bade tandur. Tapi ketak kapalih wetan nama asa nembe dipanen. Untuk memastikan asa tos disamut asa encan hayu enama urang tingali kapalih wetan. Ieu teh lembur abi nya namina lembur nempel. Kapalih dia nama nembe dipanen kaleresan ieu teh nuju ngagebung. Anu di sawah eta si Mamang sareng si Bibi. Cek si Mamang teh mangga wae peryogi seueur mah tuh aya 3 ton mah ngan nyeta teu kersa jalana tebih. Ieu mah di pelosok tebih deui ka jalan mobil mah. Lamun mapah aya sekitaran 10 menit. Kumaha di tempat bunda-bunda? Sami teu jarami ketan kangge lalandong.